Hayu Besti, ayeuna mah urang masak nya, tah ayeuna mah neuk masakna ieu teh sayur lodeh tuh, boga lodeheun sabungkus meunang meuli ieu teh nya, lamun di pasar mah ieu teh sabungkus 3.000, tapi karna meuli ieu di tukang sayur jadi we 4.000 si sabungkusna teh. Bae Besti hoream ka pasarnya isuk-isuk ka pasar teh, sok asa rariweuh komo lamun marengkeun jeung budak sakolahnya Besti hoream paling mun ka pasar teh lamun libur Sabtu Minggu bisa ka pasar tah. Ieu teh dikeureuten we tah si waluhna teh. Tuh waluhna sabaraha siki 2 keureut kitu nya waluhna teh. Tuh, tong pohonya geus kieu mah dikumbah sing bersih. Bisi aya cacingan, cacing apah ieu leuwih-leuwih sayur kitu nya. Jadi dikumbah ditempuan hiji-hiji bisi aya ieu leudan. Sing bersih 7 kali ngumbahna oge tong poho nya. Tuh geus kieu mah nya Besti abuskeun we kana cai ngagolotrok tuh. Geus ngagolotrok geuningan tah ieu teh di bumbuna mah digoreng heula tadi teh nya Besti sakeureung. Bawang beureum jeung bawang bodasna mah tuh. Bumbuan we geus kieu mah Besti nya tuh disantenan we ieu teh, geus disantenan mah asaan we tah. Hapena murah geuning Besti tuh untung teu ti anclom oge kana ieu kana angeun. Tuh geus ngeunah Besti hayu nuhun tos nongton.